Astagfirullahaladzim, tang kerek maut oge, di mana malakal maut geus datang teh, la ilaha illallah, Allahu akbar. Plak. Halus tanu kitu. Nyaan da tuman. Ditumanan teh. Keur hirupna, keur cageurna kitu. Mangih naon-naon teh la ilaha illallah, Allahu akbar, innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim, subhanallah. Tuh, tuman ta. Kumaha aya nama tuh da Titajong sotik anjing. Gitu. Reueuh sotik goblok. Engke teh rek paehna kayak kitu we. Datang malakal maut teh anjing, 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 anjing. Guprak. Ya. Wah, silaka anu kitu patut. Mana kitu? Benar. Nyawaan. Nyawana teh mau nepi ka erat abus gitu kena bagong. Di anjingan deh ku batur kitu. Kujang anjing eta. Nya. Atawa jadi ririwa. Jadi ririwa kayak gitu teh. Heeh. Ngomong keur hirupna kitu mah derek degan anjing pokona mah aing mah sok. Pokoknya nu macem-macem ka aing mah didodet ka aing. Suwer aing ngasuwer sok. Ya, engke teh di mana datang malakal maut teh datuman kitu tadina, datang malakal maut teh man rebuka macem-macem didodet anjing. Eta ka malaikat wani kitu. Heeh. Sok malaikat teh aing malaikat teh nyabut umur sia. Sorry beh. Aing nyebut babeh. Heeh, ka malaikat nyebut babeh. Heeh. Data di mana geus tuman dikir teh kitu. Nya. Benar, ditumanan naon. Tumanan, takomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana. Ibu-ibu boh reuwas boh naon teh geuningan kana jorang lumpat teh. Gara pek boh aya gelas ragrag. Tapi punten ieu mah sanes jorang ieu. Ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema. Lain ka ieu mah gelas peupeus teh kamar. Guprak gelas astagfirullahaladzim. Allahu akbar parguduna kitu. Ta islami teh kitu. Ieu mah lain kanyut sia. Aya teh nu kitu. Demi Allah aing mah aya. Aing budak anu duit eta aya. Da aya anu kitu. Benar. Demi Allah aing mah sok. Benar atuh kan. Ieu mah nyaritakeun, nyaritakeun. Benar, kudu teh kan. Sing teh kana Aya, ieu mah aya jelema nu kitu aya. sing teh Deka lain bohong, lain caboka. nyaritakeun unya nya Kang akang. Ieu mah nyaritakeun teh anu nya gitu. Ya. Aya kejadianana tah bener. Teh, ngan teh keukeu nu bageur teh. Teh keukeu mah bageur. Kitu. Bode gewel. Sia kunci cenah kitu. Kitu. Nya. Sia lair. Ka kitu. Sia lair. Bujung lair. Tubuh lair mah mah. Loba nu kitu teh. Loba tah awewe nu kitu tang teh mah genti ka ibu-ibu. Lamun reuwas lamun naon teh astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi la ilaha illallah. Cina matuh nya kan. Cina matuh di mana geus matuh mati. Nya hirup oge moal mota. Ya. Salilana narima papa tah. Lain narima papatong belum. Gitu, iya mah nyaritakeun. Tanggukeun teh ayu. Ya, iya mah gitu. Aduh, alhamdulillah yang nunarongton teh geuningan ti frekuensi 352. Padepokan Pawayangan. Salam baktose ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero. Nya salam 5155 semoga 102 selalu. Nya di Juliet Julu 10 AGS. Nya Wilujeng
tepang dina wengi ieu tak kitu mi HPW ka ibu-ibu di pawayangan kade di mana reuas teh kadenya gentos engke mah entong kudu kitu nya ulah cara Teh Ayu genti nya tak kitu Boim kade ya bisi engke datang malakal maut cuk malakal maut teh assalamualaikum parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli oger aduh breaker gitu majigana nyata ulah lebih ka kitu cing islami lah tina tekadna tina ucapna tina lampahna teh islami gitu. Al-Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung papada baturna, kulisana jeung kuleungeunna. Teu, cing lisana heula. Nya leungeunna silaturahmi jeung papada batur. Urang sadarea. Nya mayoritas pan di negara urang teh agama teh Islam. Mayoritas agama Islam 80% di negara urang teh agama Islam. Tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% seberapa? Jadi 80% tina 200 juta seberapa? 180. 180 juta anu agama Islam. Cokot teh ku fakir miskin. Tinggal 100 juta. Urah cokot 100 juta na salawe juta we. Anu mampu nya salawe juta di negara urang nu mampuna saminggu neuneun duit 1000. 1000 kali 25 juta sabaraha? 25 miliar berenang Kang. 25 miliar. Tah, 25 miliar, setengah miliar sadesa. Nyeun masjid di unggal desa. Ya. Mabulung puasa tahun ya kan. Anggeusnya. Amen. 50 desaeun. 50 desa. Saminggu tah, tina 1000 umat Islam nu sadar. Ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah aseupan di kieu-kieu. Nyair. Ayakan. Era Lamun atuh. agama Islam mayoritas nepi ka kitu. Bener. Nya. Bener. Coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun 500 juta ka tiap desa nyeun masjid nu agreng. Nya Tetap kena 25 teh. kitu da bagja geura sok. Oh nya kan bener. Lah monya aya agama batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi ala lagreng tempat ibadahna nya. Nah ari urang Itu namprak di jalan deh. bari jeung batur teu namprak di jalan nya kitu geura sok kasadaranana sadar beragama sadar bernegara sadar bermasyarakat nya sadar bernegara cing inget ya negara urang keur urang hak urang wajib dimulik urang hasil dage keur urang ke Kene. kitu Laras. sadar cenah bermasyarakat heung narek paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan terek jeung saha Jeung papada urangnya. jeung bapada urang da Tenan. sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal maut naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu hade amal anu Hade. tuh itu sok nya Laras Kang. saling wasiatan jeung papada urang jeung papada babaturan Saling jungjungkeun. saling jungjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi Laras.